Dunya ke pararana aya jelema nu geus teu areli. Saka tuh rek ngopi di mana sih warung kopi tanya. Warung kopi geus panas ya haus. Saka tuh mau ngopinya rek neangan tukang kopi. Oh iya warung kopi tanya. Bonte badakan duit. Kemarahan aja tukang kopi. Neng, kopi neng. Kopi Kang? Cara ya kopinya. Kopinya hiji Kang. Kopi Enak nih kopi teh manisnya. Neng air rokok neng. Non. Kang? Nah barang penting lah jangan super. Jalan super. Sabungkus. Kabatang bae, tong loba-loba. Masa kopi teh rokok. Wah, seger wae ngopi mana. Sudah nyampe di sini ada warung kopi ya. Saya berhenti dulu mau ngopi dulu. Kayaknya mulut tuh asem banget pengen ngopi. Pelayannya seksi-seksi, banyak laki-laki ya di sini. Daerah mana ya ini ya? Bojong Lengkok kayaknya. Kang, Lah, warung kopi iya teh. warung kopi ya kalau sakala. Ya kopi kayak begini, Kang. Ya, kopi hitam. Oh, kopi hitam. Kalau kopi yang biasa di supermarket itu nggak ada. Ada. Yang di supermarket. Tanya, Tempatnya kayak begini, tempatnya kayak begini. ya tanya aja ke pelayan. Tempatnya kayak begini. Ya tempat. Saya pengen kopi yang di supermarket tuh, yang biasa di mall-mall. Pelayan. Ya. Sini. Aya naon Ibu? Hari ini teh warung kopi. Mohon. Saya pengen kopi yang biasa di mall tuh. Apa ya, susu? Bukan kopi susu, bukan. Kopinya itu kayak ada pahit-pahitnya sedikit tuh, kayak ada pahit-pahit. Kopi
itu teh anu aya binatangan. Kok kopi ada binatangnya? Wah, kan gambarnya binatang. Oh, Mun, ayam eta. luwak. Bukan. Apa sih namanya tuh kopi break begitu tuh, Mbak. Tos Iya. atuh kayaknya calik mangga. Soalnya saya nggak terbiasa sih di warung kopi kayak begini. Saya terbiasanya di mall-mall begitu. Iya. Mangga calik, Bu. Itu kok ada orang gila ya? Kok ini warung ada orang gilanya? Mas, opi. Yo, opi. Opi. Kok ini warung kopi ada orang gilanya ya? Ih, geli saya mah ada orang gila. Itu jorok banget ya. Ini warung kopi kok ada orang gilanya. Mana bisa saya ngopi tempatnya kayak begini ada orang gilanya. Ih, ya Allah, itu kok orang gilanya apa ke situ? Ih, jorok, Mbak, tolong, Mbak. Ada apa ya? Ya Allah. Itu loh. Ini kok warungnya jorok banget. Itu ada orang gilanya. Ada orang gilanya. Ih, jorok banget sih. Jorok banget. Ih, ya Allah. Mbak, itu kok orang gilanya ya? Saya mah takut tuh sama orang gilanya. Ih, saya mah takut beneran. Mbak, itu liatin orang gilanya diusir. Saya nggak terbiasa ya kalau di mall nggak ada orang gila. Karunya tuh Ibu, itu ge sarobe Ih. manusia. Ih, manusia sih manusia, tapi kan jorok sekarang musim corona. Tuh, mbaknya nggak pakai masker tuh, lihat saya pakai masker tuh. Tuh, kalau ada orang gila harus pakai masker seperti itu tuh, harus pakai masker. Bilangin orang gilanya diusir. Saya nggak mau Ibu. ngopi di sini. Kalau kayak begini saya nggak mau ngopi di sini. Sorry Hei. Ih, kenapa? Jadi manusia teh ulah sok sombong, ulah sok takabur. Aing rupa si gajah mah gila, tapi aing mah sehat jasmani rohani katempona we. Ulah sok ngahina ka jelema makhluk Allah sarua. Tong kitu manusia mah didinya diciptakeun ke Allah, aing diciptakeun ke Allah. Didinya mulia aing ge mulia. Anu leuwih mulia teh zaman nu teu ngarang ngao goreng. Eta nu mulia mah gitu atuh Bu. Sami abdi ge makhluk Allah anu diciptakeun ke Allah. Kopi Bu. Ih, eta geuning jama edan ya begitu ya. Kok jama edan kok kayak begitu ya? Ngerti? Saya mah takut. Ih, saya mah nggak mau di warung kopi ini tuh nggak mau. Ih, jorok. Ih, saya kan biasa di mall-mall seperti itu. Saya mah mau pindah aja lah, udahlah. Ih, nggak mau Ih, takut. Turun heula kayak ngopi gini. Kang Saka tos lami Nambah dongkap nih. kumaha kabang Kabar. Kabar. Mangga teh, kopina teh. ya atur nuhun sok mah atos Saka rokok. ngopi rokona ya Di tos ngopi. Pesen rokok teh manis saiji, siga nu akang wae. Tos hiji ge cukup lah. Neng ngopi neng. nya ini neng Ya. belum gurih enak emang bikinan Sukma enak sih makanya saya Iya sering dong, warung kopinya kan rame. saya sering mampir ke sini enak kopinya gitu Kang hari kesantannya kemana Contohnya aya di rompok atuh ka mana? Maksudna mah di rompok wae. udah aya janjian no Tuh, sanes itu tuh kemana-mana. Bade naon sih? kumaha mau menjalan jeung neng Jalan ke mana? kemana we atuh Buka atuhnya. Rumah ke sonten wae lah. Ya. teu upami aya waktu sareng neng jalan kan neng siap-siap gitu nya
orang jalan ke mana kek ya. Puteran wae gitu ya. Kumaha Ya, siap. ya, Siap teh. bae. Neng kan iya karek datang nya teh gawe Datang di mana? Oh, tas. pas digawe Oh, tas digawe, mampir ke warung kopi. Oh, kebetulan ada Kang Sakanya. makanya pas waktunya jam sekian pasti aya kan sangka Nah, biasa Kang Saka langgaran ngopi di sini, Neng. karena neng mampir Ayo tas di sawah mampir tadi ya. Akang mau ya, ngopi enak di dia. Karena kita mau jalan-jalan sama Akang. iya mau siap neng emang pengen jalan sama akang neng siap pokoknya nanti kita jalan habis isya deh ya Oh, siap. akang siapkan motorna ya mau jalan sama neng kayak orang dahar di itu di restorannya Oh, makan-makan. mun Makan-makan di restoran. makan-makan atau kayak ngaraosan masakan Padang gitu nya da aya di Cirebon mah da Oke. Nong, eta aya naon sih? Eta opi. Sakatu kasihan Sukma Oke. Oh, minta naon. Rokok lu cuma biji Akang mah. Oke. Opi. Belit. Oh, iya, opi. Udah. Ih, Tong kitu aing ge manusia. kita sasi ke maya enak kalau lain sih Enak, kopi enak. kopi enak. Iya, aya jama edan tuh. Ini jorok sieun. dipinggir karek Bawa, oh bawa. eta jalma edan kaharang urangnya Oh, sahnya sigana teh apal biasana mah da lain Kopi meureun. sakabeh kitu diinum ku. Jama edan itu. Ih, geuning cenah puput dicokot. Hiji deui cokotakna puput kumaha? halus jualan, sendal jualan. Aing ge hayang Eh. rugi. Pak, Bulan. sandalnya nya. Ulah. Ih. Aduh. Untung galak-galak atuh. Tuh galak, urang mah bager, ngan sendalna ieu patukur. Punten. Punten. Ari bapak teh edan tuh sih. Nya katingalina wae naon atuh. Da saya mah ieu manusia mah ulah sok ngaku-ngaku jama halus, tapi buktina goreng. Rada sieun. Mending kene jama goreng tapi halus hatena. Oh. Loba ayeuna mah jalma ayeuna mah papakean bara rodas, marake sorban, hatena mah bara rusuk. Nah, ieu Pak. Ieu nang rek naros. Harus naon? Punten rek ari bapak teh naonnya putri teh sapan ngadangu kieu di masjid teh ari ngaji diri eta kumaha eta naon eta Pak? Kalau Ari ngaji teh kudu dikaji. Oh. Aing ngaji diri teh yo aing ku adabna, ku ahlakna, ku rasana. Nah lamun diri teh kana rasana sing inget ka batur ngarasakeun. Yo jasad aing teh jiga kieu ulah dihina tah. Tadi jelema nu tadi dihina urang jelema kieu tapi teu masalah. Nu ngaranna jelema mah da umat. puput man teh ngahinan teh maafnya Pak. Oh, Maaf mah Pak Gusti Allah. sakantenan bade naros. Ulah naros minta nomor. Henteu, eta saiji deui Pak. Ari ngaji rasa teh kumaha eta Pak? Oh, jawaban maknana kumaha eta Pak? Nya ari jama malah mun ngaji rasa. Sok aya syariat, hakikat, marifat. Nah urang teh torikohna teh sing karasakeun. Samemeh nyiwit ka batur ciwit heula diri sorangan. Loba ayeuna mah zaman ayeuna mah nyiwit loba nama ka batur, teu ngarasakeun batur teh nyeri, teu ngarasakeun batur teh lapar. Saka, Ya tong kitu Allah. mana tong kitu. Ieu teh Jama edan ngaganggu bae. lain. Sigana dia mana teh ulah buruk sangka. Memang eta jalmana dekil, kotor, nya.
Astagfirullahaladzim. Eta masih di dieu eta jama edan mondok tak kumaha? Lain jama edan itu teh jama stres. Ya Jama stres ditinggalkan ku awewena maut jadina kitu. Ya Allah. Mangga Teteh ini tengah ge masker atuh da aya jama edan bisingan corona. lain lah jama edan jama mah bener, cuman rada kisah etik. Oh. Abdi bade ngopi bios. Mangga. Oh. Astagfirullahaladzim. Ih. Geningannya jama kampung sadaya di dieu teh. Bararau. Ih. Bararaunya orang kampung Manesti. Saya mah biasa di mall, ieu mah geningan kawas kieu warung kopi teh. Saya tuh dari kota ya. Di sini saya tuh cuma pengen nyobain aja kopinya enak enggak karena saya mau ke mall jauh. Terpaksa saya ngopi di sini. Maaf aja. Kalau saya tuh orang kaya, banyak duitnya. Begitu. Ibu, kalau orang kaya kenapa ngopinya di sini? Jangan di sini, sombong amat sih ibu. Maaf ya, Teteh Sukma. Saya itu ngopi di sini tuh karena ke mallnya jauh. Tadi kan saya udah ngomong, saya teh jadi kalau orang kaya tuh beda lah. Cara ngopinya juga, duduknya juga beda begitu. Jadi maaf aja, saya bukan ya nggak selepel. Apalagi di situ ada jama edannya ya. Ih, nggak level deh. Saka, itu orang tadi sombong banget, nggak level, tapi diminum juga. Soak itu orangnya kayak sama aja kayak orang gila tadi ya. Oh, Saka mau keterang sama beda tinggi kan. Neng cuma ya, neng teh tujuan neng teh maksud datang ke warung kopi ngajak Saka. Oh, kumaha janji neng sama Akang. Nyapan Putri terus ngomong ke Akang bahwa kurang teke sore rek jalan we, putar-putar we kan. Pokoknya Akang siap ya. Keluarkan motorna kurang balanja mau teh, beser kaos mau teh nya. Cek kenang-kenangan gitu kan. Oh, neng rek ngakir Akang. Rek ngakir Kang Saka. Mau enggak? Oh, jalan kayaknya jam tabu sabar. Pasti salah. Oh, tapi itunya enggak kayak jalan. Kang Saka motoran pada keluar. Mang. Ulah kadinya. Lupa yang Tong kadinya. yang di ditu ngeureunana. Tong kaditu tong. Ini bae itu loba tamu. Itu Pak. Pak. Cok calik Pak, caliknya. Cok di luhur sarua bae di. Calik. Ya, Cok calik. yo, Era. Itu malana era usaha. Kotor. Senanaha. Kurang mah untuk kawas jama tadi ta. Nya bala lagu sarombong aradigung. Henteu, puput mah henteu sombong kas kitu henteu sok mangga calik. Dihargaan puput terima, Pak. emangnya edan istirahat. Kurang mah Mang. edan. Cuman goblok. Itu goblok, nu ngomongna garoblok. Mana ini? Dunya. Da urang teh cicing di dunya. Oh, dunya. Dunya. Mana dunya na? Tah, Oh, suuk. kan ieu teh dunya anu ditanam dina taneuh, da urang teh asal di taneuh, makhluk lemah. Ari jalma ulah sok luka kacang kana kulitna. Mentang-mentang tadina ieu geus sugi mah poho. Tah ieu ibaratkeun suuk. Jalma mah ulah kitu. Hirup teh, oh kami juga kieu waruga. Tapi kami bisa narempokeun ngarasakeun model-model nyane. Kumaha coba Kak? Tau ditempo, Saka ditempo. Ari dodoloan rarasaan mah da. Urang teh sarua makhluk nu kawasa peupeuh. Ulah adigung ria jeung takabur.
komo deui di dinya sifatna lalaki jadi seorang pemimpin bapana rumah tangga. Saencana mimpin jama batu teh pimpinlah heula dirina sendiri. Ulah sok hayang mimpin ka batur dirina sendiri teu kapimpin. Yeuh, makmum urang teh tah makmum. Makmum 10. Lain makmum aya 10 loba makmum teh. Ya suku urang makmum, mata urang makmum, ceuli urang makmum, sagalana eta makmum urang. Botol ya minuman. Tuh da manusia di alam dunia mah jiga kieu. Ulah kitu mana saka, ulah kitu jelema teu minum. Di dapur kana mah. Yo, jeung tampokkeun putri ya. Yo, Pak. Minta kacangna, Pak. Aya geus boga kacangna menta Atuh eta mah kacang alami. Tah, putri mah teu jijian kan? Taeraan putri mah karunya. Pak. Sabenerna teh kami teh nyamar sabenerna mah Pak. Ari nu tadi nyuruh cus tadi teh siga si Odah bener teu sih. Oh bener, eta teh coba tetangga kakak, tukang imahna. Apa Ari- masih? Ari bapak inget ka urang. Astagfirullah. Ya Allah, kisaka ieu teh kiku cerit kisaka. Kami teh ye kikian teh hayang nyaho. Si Odah teh kumaha kalakuana. Geuning angger keneh bae tiba heula teh kitu bae. Nganggap naon coba kalalaki. Pur, kumaha eta si Odah? Makanya kakak mah terang, kakak mah berarti teh ikut cerit. Nya, kuring kikian teh aing teh hayang nyamar hayang nyaho sabenerna. Hayang si Odah gitu. Gitu. Di dinya ge teu apal lain ka urang. Yeuh tah urang teh tah kikian teh kami teh hayang nyaho. Geus kawas kieu kan tah nyaho sorangannya. Urang teh kitu cerit kisaka. Anu sok urang baheula dari tu ka Jakarta bareng gawe bareng ka sawah bareng manya poho. Da saka mah teu terang atuh. Mana poho itu da. Oh, pedahkan ka balangsa ko. Balangsa. Sok atuh ayeuna mah ngopi bareng. Oh, Alhamdulillah ketemu deui nya. Ieu teh pamajikan. Sanes Saha? Oh, kurang doakeun nya supaya runtut raeun ngon. Urang mana? Punten. kata tempel. Oh, sakadep. Punten. Itu jama edan masih di dieu wae. Kadieu saya ngomong. Saya teh asa kenal ka jama edan eta teh. Tina mukana teh asa kenal. Asa salaki urang. Pak Kucrit eta teh. Ya Allah, eta teh Pak Kucrit. Mohon, Kang Kucrit. mohon. Jadi edan. Mohon. Astagfirullahaladzim. Naon kitu? Ari eta teh salaki kuring. Alah, tadi ngece kalau Mang Kucrit, ternyata na salakina kumaha atuh. Nuhun abdi teh lumpat ka kota cari kerja. Abdi teh jadi pembantu pura gogosok, pura kukumbah. Ani sombong lah gana bae si jama sugih. Nuhun ari kitu teh abdi teh dikawin ku Cina. Ku Cina geus kolot tapi wayah paeh, geus paeh jamana. Oh, kawin Ayeuna teh deui. sugih, heeh. Enak milari Kang Kucrit deui abdi teh. Tuh Kang Kucrit aya. Mana? Kang Kucrit. Ada mana teh mangkana kasalaki teh ulah nganggap geus paeh. Padahal mah aya kene salaki mana teh tah. Tah salaki mana si Kucrit. Padahal mah nyamar tah. Hayang nyaho kalakuan mana teh kumaha. Coba. Kucrit. Tah si Odah tah. Pamajikan mana? Kang Kucrit. Hampura Odah. Odah ieu. Di Hampura dah samemehna ge da ai Kang Kucrit mah da kieu kaayaanana ngan angger wae mane tiba heula teh kitu wae teu robah-robah adat teh ceuk ayeuna mah urang dirobah adat ulah erek nangan hal ya dunya mah damel di bawah maut. Yeuh contona kami ge eueuh teh dianggap paeh heueuh tah babawaan
bisingnya nih hayang HP, ya HP urang mawa tah. Ya Allah, gening. Yang Kang Kucrit, gening Nah. HP-na bekas. nya bekas ge nu penting mah Teu Android. alus, hayang nu alus. Ya, Modelna duit ngaya, kan duit mah. Endi duitna? Aya gening duitna arana sak ieu. Oh, eta si Odah anggar wae euy, kas kitu wae ada teh. Kumaha eta nu calon pamajikan teh jiga nanti geulis menor Urang mana bisaan milarianana. Orang Karangsari. Karangsari. Iraha atuh ayeuna ya ijab kabulna. Teka panggil-panggilnya orang. Oh, ya Allah. Alhamdulillah isukan urang ngurek kayu ngurek. Ngala belut eta ngurek. Da aing ngurek teh resepnya. Bener tang ngurek. Saka, abdi teh keur kangen sareng Kang Kucrit. Healing heula, healing. Healing rek ngomong ka Kang. Sok mangga Kang tadi sambut. Yeuh Kang Kucrit, naon maksudna nyoba-nyoba? Odah os kitu teh pura-pura jadi jamaah heueuh. Jamaah edan. Erek naon atuh maneh teh hoyongna ari odah teh henteu salingkuh ieu. Odah mah cuman odah mah rada hayang ekonomina lancar. Ari sareng Kang Kucrit teh sangsara wae. Hirup teh can pernah bahagia. Kumaha geuningan sampai nyoba-nyoba kitu Kang Nyi Odah teh. Ya, Oh, nah. jawab. Ari Kang Kucrit mah teu erek nempelkeun hal ya dunya. Nu ngaranna hirup manusia cicing di alam dunya sing narima. Yeuh kasebutna tos katingali ku Odah urang papakean kawas gembel dihina, dicaci jiga jama edan. Tapi kuring manarima. Tapi Odah di pasian itu ieu teu narima nu kitu teh dosa hukumna. Nu ngaranna sifatna pamajikan teh kudu manut ka lalakina. Nyaeta imamna, ari istri teh makmumna, pepeujeuh. Nu ngaranna salaki teh kudu dihormati. Ulah erek menta itu menta ieu emang kasebutna Nyi Odah teu barang dahar. Pan Kang Kucrit teh ngabantun bolet, ngabantun sape, ngabantun kacang. Nah berpikir da ayeuna mah teknologi cenah hayang HP Kang Kucrit ge mikir. Henteu na ieu mikir nah henteu. Na ieu henteu na ieu. Lolobana jalma teh mikirna na dengkul. Tanara Geus kieu Kang Kucrit ayeuna mah erek terus sareng Odah teh erek geussan. Geus kitu wae. Da geus kapalang rangda ayeuna mah Odahna. Jadi kumaha ieu perkawinan urang teh teras tah henteu. Ari nu ngaranna jalmi pepegatan teh dibenduh ku nu kawasa. Tapi lamun hukumna pamajikan menta diceraikeun wajib salaki teh nyeraikeun. Lamun Odah geus kepeuteuh geus teu hayang ka Kang Kucrit. Beureun sakieu jodona, sakieu perjalananana, nya hampura Odah bising Kucrit teu bisa ngabahagiakeun teh. Da kumaha atuh? Saka Geus Kang Kucrit. Ulah pusing-pusing mikiran Odah. Ayo jeung Kang Saka bae neangan awewe deui. Oh nya. Nu lebih paham ka Odah. Eta mah si Odah mah rombeng. Rombeng surutna rapi. Ku siga ember. Kang Saka denge Odah teh sepanjang hirup sareng Kang Kucrit teh sampai ngajual ranjang. Ranjang minantu dijual ku Odah, mata ke Odah ka kota ge. Yeuh Kang Kucrit inget henteu? Keur ngajual ranjang urang. Ranjang Nya, teu inget. tuh Kang Kucrit mah pura-pura edan, kege edan beneran. Duh, emang geuleuh da kasih Odah teh. Geuleuh teh bener. Zamana kitu anak karunya kasih Kucrit nah we urang mah. Teu emang teu satuju masih Kucrit balik dikasih Odah teh. Teu 100% teu. Mana jelema kitu. Jelema kekere bantat we ngaku-ngaku sugih. Teu nyaho mah eta
salakina ubal embol jika jama edan nyamar-nyamar gitu aya aweuna mah da pikiran teh teh hayang ai mah nyeuh sikap si Odah teh kos kitu Teh Sukma. Odah teh hoyong balik deui ka Kang Kucrit. Kumaha supaya Kang Kucrit teh memaafkan Odah. Odah teh da karena ekonomi atuh bejaan Kang Suki Teh Sukma nya Kang Kucrit poho kadek wae. Kang. Ayeuna mah kieu bae nya Kang. Nu geus mah geus bae. Ayeuna mah ngaji deui rumah tangga ka bener sareng Nyi Odah. Sukma mah baru bisa ngadoakeun supaya rumah tanggana sakinah mawadah jeung warohmah nya baralik deui. Tos ayeuna mah ulah mikiran naon-naon nya. Cangkolan Kang. Iya cangkolan. Naon tadi sakinah mawadah warohmah salakina di imah awewena mangkat kacidah. Kang Kucrit. Nu pan anu Kang Kucrit mah bager ka Odah nya. Inget keur bobogohan teu kapungkur. Ulah sok jual mahal kos nu kasep bae. Ih, hewa ge age. Kebiasaan Odah mah bisa ngarayu Kucrit teh jadi aing ngalemah deh. Age yeuh. Uang ka kamar. Deh, aing mah Age Getek. cangkolan. Age. getek. Langsung itu teh Sukma. Nuhun tos atuh jarantenkeun deui baralik deui. Langkolan ka dia. Age. Di sarua bauna anggar juga baheula. Modelan. Kang Kucrit mah sok buka rahasia. Age. Dai delan teh geuna sajang mutu sambal mun delanan teh geuna. Kayak Odahna make etanya, make dasternya. Kayak di Aya keneh? Uang ka penghulu heula, uang nikah heula, entong minta kawin heula. Pan urang teh kamari teh tos kikieuan kitu. Nya. Oh gitu. Yuk uang ka penghulu heula yuk Kang. Waragatna naon? Aya embe dua rakit. Kakak rek ngajuru, Di ho. rek disusuan. Nye. Iya tuh Kang kumaha masa Odah suruh nyusuan embe. Pan ge suarana Kucrit. Piraku. Ih, tong gitu atuh Kang Kucrit yuk gerak ge age. Pan hari embe mah suarana embe ieu mah Odah. Age. Kamana Kang Kucrit teh nya? Kang Saka. Aya naon? Kang Kucrit teh ka mana? Oh, tadi teh tos mangkat ngarit. Ngarit. Heeh. Tadi teh Odah tehnya tos cacangkolan sareng Kang Kucrit teh, tapi Kang Kucrit teh ciga nu ragu keneh. Bade ngajak ka penghulu cenah bade nyandak waragat heula cenah embe dua, tapi embe na teh ngalahirkeun. Kumaha ari kitu teh Kang Saka? Kang Kucrit teh bogoh keneh teh ka Odah teh. Ya tadi teh kan Kang Kucrit teh nya tos diajak jalan-jalan ku Kang Saka. Tos ciledug jalan-jalan. Memang manehna teh nya ai Kang Saka mah keur ngopi-ngopi bobogohan. Nah, Kang Kucrit teh ditawaran aya nu ngetelan teh terus teu daekeun. Ingat bae kan yang Odah. Oh, berarti Tadi Kang teh Kucrit teh ngomong, bogoh keneh ka Odah. Oh, alhamdulillah atunya. Odah mah ayeuna mah sudah melupakan data Cina. Odah nate bogoh deui ka Kang Kucrit yang balik uih deui Kang Kucrit teh. Ka tempo bae eta teh nu namina mukana Kang Kucrit teh bogoh bae Odah teh. Nya. Ya syukur atuh ayeuna udah masih bogoh kana. Antar yuk Kang Kucrit ka ditu yuk. Bade hari ini tuh. Mohon. Ka mana? Yuk, Odah teh sudah gaya pakai sepatu yang kepanggil sareng Kang Kucrit teh. Tos geulis ka mana Kang Kucrit teh? Tadi yo. Kang Kucrit. Iya Odah. Urang ari teh tadi yo. Itu di ditu Kang Kucrit teh tebih pisan atunya. Eta si Odah kumaha nya? Gengsi ti burung mah bogo, ti burung balik deui ka si Kucrit nya. Amit-amit lah.
Yuk lah jama edan lah ti burung mah nyosor-nyosor dewek nya. Ya sok ngaranna si Odah. Si Odah anu cerewetna heueuh, adigungna heueuh, sombongna heueuh. Eta teh era nya. Eta ngomong kitu teh amun urang mah daerah nya. Nuhun. Tah sampai lalakina siga gembel kaos kitu nya. Urang mah mangarunya kena kasih kucrit da teh kasih Odah ieu teh. Mata duitan deui. Si Odahna eta ranjang sampai dijual mani teu karunyaeun eta si Odah ka salakina nya. Emang lagi si Odah mah kitu ongko. Teresep da urang mah kalakuan kas kitu. Urang mamit-amit nyelu si Odah teh deh. Mana Sukma Putri. naon? Sukma Putri nuju ngomongkeun saha di dinya teh. Ngomongkeun Odahnya kapireng dia pak cenging ceuli teh. Pastina ge keur ngomongkeun Odah, peda Odah rek balikan di sareng si Kucrit. Maneh teh barogohnya ka si Kucrit, da si Kucrit mah da gagah. Da salaki Odah dikawin deui ku Kang Kucrit. Ulah iri, ulah sirik jadi jelema teh. Odah ai jelema teh ulah ages teuing. Ya belum tentu urang teh bogo kasih Kucrit. Aduh Kang Saka ge kabogo urang ganteng. Maneh can nyaho Kang Saka. Dasar jelema belegug sia mah. Hirupna kitu bae tah nyana mah makana jelema teh saterusna moal bener ieu kitu mah. Kalakuan maneh teh kitu. Put, padahal mah urang teh keur ngomongkeun si Odahnya. Nyakeun ulah tarik-tarik sing nyakeun bae jama ke rumah sama. Atuh ulah kudu marahnya. Sabenerna mah koreksi diri, tah benerna mah. Hei. Ulah sok ngomongkeun batur hirup teh. Urus bae diri masing-masing. Tah inget Allah Maha tahu. Entong sok kawas kitu. Adu jadi tatanggi teh. Lain mah mendukung rumah tangga Odah teh puguh keur hancur atuh kudu nama dihijikeun kalah ngomongkeun dasar siriknya peda Odah aya mah sugih sih loba harta loba dunyana boga mobil boga rumah dah Odah merek uih bae daripada ningalikeun jamaah anu Mana ge Odah ai jalma teh yeuh pamikiran teh kudu panjang ulah rek pupuasan ieu mah cacanaha geus jajarwalan nu ranjang anu beusi anu sagala kakolor-kolorna sia mah dijual Odah teu era kitu ku umum. Kang Kucrit Odah teh hanjakal sampai jujualan ranjang lomari sadayana eta teh demi Kang Kucrit. Odah teh sampai nikah sareng urang Cina. Da eta lagi tareh modar Cina nage ame tareh paeh. Cuman ngarah hartana Odah teh Kang Kucrit teh. Kang Kucrit geura uih ka dieu. Ageh Odah teh bogoh, ageh dikawin deui atuh Odah teh. Entong kitu Kang. Hampura Odah. Muhun Odah teh loba salahna. Tuh, ieu duit sagepok. Kang Kucrit duit sagepok duit orang Cina ieu. Kang, ageura atuh. Oh, Kang. Tos atulah. Udah ngantosan diompok bae lah akangna teh uih-uih. Hewa. Ranting Kemuning Channel. Yes. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya sebanyak mungkin di Ranting Kemuning Channel. Yes.